Iya gerak. Beli apu, ngan duit nangke. Tek nganjuk. Meureun. Lain nganjuk, orang teh meuli apunya. Ngan duit nangke. Ari nganjuk mah beda, ari nganjuk mah bagi orang yang tidak punya duit. Ari urang mah boga duit matungan mayarna engke. Sia tong motah teuing ka aingnya, sia tong nuduh aing nganjuk. Aing mah meuli ngan duit engke, ngarti teh sia ha? Bangsat mah. Ayeuna we atuh. Lain ayeuna kitu. Duit mah emang aya di imah ngan berbentuk sampeuna ke burit dijual jadi duit, ngarti teh sia. Nganjuk ngaranna. Astagfirullah, eta mah lain nganjuk, ngarti teh teungeul kana ku aing sia. Ya bisi sia teu ngarti ku aing ek dijelaskeun eta sampe ke burit aya nu meulit. Terus codna Lamun teu jadi kumaha? dijamin jadi, soalna eta jelema ti kamari geus ngainbokan wae. Atuh yeuh. Tah kitu atuh tadi teh emosian wae sia mah. DP-an atuh saeutik. Anjing teuing sia nya ieu teh apu lain apansa. Mani make DP segala rupa, motah teuing sia mah beungeut hideung dasar sia. Nganjuk. Kasep, sia tadi ngan hayu we nya ngomong unjak nganjuk. Sok ieu apu sabarahaeun ieu sok ha? 2000 lain, dileuwihan ku aing 25. Nganjuk mah nganjuk. Camkan itu. Siapet kene Ek mayar lain. najis teuing kudu mayar mah aing butut apuna ge butut. Butut kumaha? Pas apuna kana kadongdongkeun teh teu nyakrek. Aing kamari nyeun manisan kadongdong, ku aing teh make apu. Tapi efekna teh eueuh kana kadongdong teh euy. Efek naon ieu teh? Kadongdongna teh lain kalah ka nyakrek, nu aya kalah ka hipu jiga kulu bolet. Yih, aing mah teu apalna naon sia makena. Terus aing nu salah gitu. Sia tong nyalahkeun aing nya pan sia nu jualan. Panu biasana eta teh. Kakara meulina ge aing mah. Sok sotoy atuh. Ya nya samemeh dijual teh pan aya quality control meureun, mana nu layak, mana nu kadaluarsa model beungeut sia we tah kadaluarsa geus teu payu ka awewe. Ngarti teh ha? Terus ayeuna kumaha? Nya gantian atuh. Tah kan nya untung can dibayar ku aing. Bayar ayeuna. Ke bayar mah aing meuli aida hiji pokona ke manisana geus jadi dibayar. Awas ya mun apu jeung aidana kadaluarsa deui moal dibayar ku aing mah moal. Modus. Deukeun geuwat, deukeun. Buru deukeun. Dasar beungeut tah seuseuh. Aing ge apal da si eta mah modus hungkul. Dia gerak. Ek meuli deui apu nya. Aing teh ka dia ek mayar hutang nu kamari, da aing mah linteuh cundang. Nya mah nya ek mayar beungeutna kesad kitu. Beungeut sia teh pokona mah aing sok tayang sabarahaeun ribut dileuwihan. Yeuh nya sia teh ngahutang Dibayar, apu sok. hungkul euy, lain kamari Sok, hungkul. iraha deui Minggu sebutan, kamari, sok. Bulan kamari di acan. Sabarahaeun? Salawe. Sok ngarang sia mah. Salawe ti mana, cungur? Nah, Pan apu pokona aing tayang mere kadaluarsa. toleransi ka sia melukanan aing sieun ku sia ha. Anjing kurang ajar sia nya. Oh. Sia teh sieun ku aing. Teu euy. Pirage tukang warung polontongnya sia sok ku aing mah dibeli warung lagi jeung jelema-jelemana. Apu ge teu kabeuli sia mah. Saya euy. Saya tukang pukul. Kemari. Tukang kai lain. Anda ini ya sudah mengelek-ngelek Oh, hatiku. tukang kai Oh ngaku. iya, mana? Oh iya.